Astagfirullahaladzim, imah aing jadi kieu. Kunaon botak eta imah maneh Lin? Heeh, Pak. Kalau mah tuh sia teh ulah melotot. Nya. Aduh. Aya. Nya eta irung aing mah menikah geuleuh nepo irung maneh ciga bonteng tah. Aduh. Iya aing kucing dicangkle si enan anjing. Kusingkeun anjing. Botak sia kunaon anjing urat merungkut. I am angry. Naonnya dibacana artina naon? Plak. Jang mana mah kemana? Boga dua. Cik dulu kayak itu. Kunaon kitu? Ya dulu imah aing teh di mana? Kitu imah mana emang di luhur? Cek korak pencet. Pengumuman sakedap deui tereh bulan puasa omatnya kudu puasa cik atulah sakali-kali mah kudu puasa maraneh teh tobat ulah tosok kitu wae sakali-kali mah kudu puasa. Ayo aing bulan puasanya aduh aing masuk wae kudin wae anak diajar puasa Aduh Bob aing lamun teu boga beuteung bisa puasa teu nya. 2000-an ya bala-bala hanet 2000-an jang asaan ye. Cik belian ku maneh asaan jig ngeunah teu. Cik sok jang ku maneh asaan jang pasti maneh matak deulieun. Kumaha jang rasana ngeunah teu sok bejakeun ka babaturan maneh ngeunah teu. Paham. Geus moal balik ieu mah ya urang asaan itu yeuh ayeuna mah urang ka itu wae mah Ayo jang mending asaan ieu mah ngeunah bergizi bervitamin pokona mah matak seubeuh ngaranna Krabby Patty. Anjing ngeunah pisan euy aduh ngeunah. Anjing heueuh ngeunah. Pedo pisan. Ciluk bae botak sia kenaon nyapu garuda lain. Anjing di anak itu loba permen karet euy. Puterkeun ku aing. Anjing dulu. Aduh. Kawal. Aduh. Kanaon anjing mau Si anjing meni lebay si botak. Karenya kayak kumana. Orang sinik-sinik aya ge bulu. Kela tong ka dipicen botak jang uing we ka diekeun ku aing di dahar lah. Aku nu kayak dihakan sia teh goblok. Asli ku aing mek di dahar rek diseepkeun pantes ngeunah geura ku aing dihakan ka diekeun ah. Sok anjing hakan siapkeun ku sia tah lebok anjing sia mah teu urang bijaan. Yang lah di imah we ku aing dibakel di dahar rek di imah heueuh maneh tong nepo. Jang ka dieu manehnya ayeuna mah masakna urang make amer ngeunah amer ada aya lieuran tah ieu amerna cok atuh bantuan ayeuna kudu make naon di ame nendang rasana kudu teh gelo ieu mah nya make ieu we tuh make lem aibon sasenok we lah loba sasenok ge sok jang bener jang tuluikeun ame bisa menempo bintang lah urang asupkeun kana WC aing memang yang ieu kaos kaki sanu maneh lain tadi manempo di ditu murag sugan dudungan teh rada gelo anjing nu kitu aktifikeun ka batur yang mabok meureun kot buluan anjing geuleuh aing meuneuleun ge kan itu maneh ngasaan maneh jeung wing duaan Mang burukeun saeutik malah aing teu kuat hayang daang. Kaela daguan tah kop lobok Ajig naon ieu buluan tapi ciga ngeunah cik urang asaan. Jangan kadang itu kusia anjing ciga weureu tuh tebokeun anjing oleng oleng anjing rasakeun anjing mabok teh sia modal teuing nya cai gijang rame anjing nepokeun anu aing teh kuat hayang seuri anjing nepokeun aga anjing ka budak kamari krek mabok aduh